Wah, itu keliwat jauh. Naik motor, naik. Boy. Bohong. Oh my God! Wow! Ayeuna. Duh. Beneran. Ayeuna keur saat. Hah? Tak sebanding dengan pengorbanan. Muter-muter 2 jam. Terus banyak. Ya, assalamualaikum sobat. Sampurasun. Tempes. Apa dijawab? Pandai sanggeus buana semua sadayana aya dina wartas sae. Alhamdulillah mudah-mudahan sadayana aya dina nyara kelujengan pikiran salujeun. Ayeuna abdi ngaprak duaan sareng ipunana sorry padilah. Ngaprak mah ayeuna mah ieu ka daerah Cihea Cianjur perbatasan jeung KBB. Namanya Curug Goong. Dan memang sih meninggal karena kekayaan mah ada kurang situ mah. Tekameran gitu datang ka dieu teh cai keur kekayaan leutik. Jadi teu maksimal lah gitu nya katingalina. Jadi alit jadi cai curugna gitu seperti yang dibayangkeun gitu. Cuma sih rada kecewa oge. Pertama tadi kan jauh gitu kaliwatna gitu. Ke daerah Kemang naon kayak itu lah. Jadi tapi kaliwatna jadi ketau jadi ka dieu ka ini ya baik deui ke arah namanya Haruwangi lah ya teh. Ya anak di wilayah sampai. Terus kayaknya mah seperti kieu di orang kurang beruntung dulu kurang itu kebenaran gitu lah. Kayaan Cina atau kayaan China seperti letih seperti dia lantaran memang halodo. Tapi lamun sama kayak agak China badak gitu nya gitu dia yang bagusnya itu kayaknya. Kamar dia terus ada deueup. Jangan pada hujan. Kayaknya sepi. Langsung ya benar ke tempat panikan Tintrim masak Tintrim. Jauh tina karamean balarea. Jauh tina
kagandengan atau napi peraturan negara yang terparuh di tempatnya tulis cocok. Kemarin belum kita sedarin dengan kayunya, orang kecewa kita. Tapi nya apa boleh buat lah. Alhamdulillah saat ini dugi pengajian jalannya tadi nanya punya jalan tempat penitipan motor di kayunya teh tadi teh kita pengateran lah banyak terus buatan Pina Sunjati ya di daerah gunung atau Buha Walet ya. Oke seperti itu atau nuhun kanu parantos klik ya video atau nuhun oge ka kadana teman-teman anu parantos subscribe ya atau nuhun ka agena atau acan subscribe oge like mangga di subscribe kepada sambil langsung banget dina milari bahan kanggo sidang keunun kanggo pinten keunun ka kadare-kadayana. Nuhun tepang deui sareng dina konten aprakan mekanisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.